Nabi memboal aya umat lah disiksa nabina didinya kene malah. Sedangkan anjeun di dinya eta Nador bin Haris nang tangan siksa menta dihujanan batu ti langit atawa siksa anu pohara, sedangkan anjeun di dinya kene Muhammad moal terjadi siksa. Kangjeng Nabi elut kaumna deuk disiksa, Kangjeng Nabi elut nah disilibkeun heula. Kangjeng Nabi Hud deuk disiksa kaumna ku angin, Kangjeng Nabi Hudna disilibkeun heula. Nabi-nabi anu kaumna deuk disiksa nabina disilibkeun. Kangjeng Nabi Yunus lantaran kaumna teh henteu daek iman, Kangjeng Nabi Yunus teh encan aya izin ti Gusti Allah ninggalkeun kaumna, nyana geus ninggalkeun ti heula. Siksa Gusti. Nyana bari ninggalkeun kaum kakarek. Ngadoa, ya Allah ya Rabb, tah kaum abdi, umat abdi. Eta teh umat Gusti, ku abdi didakwahan teu daekeun nurut, siksa habek nyana geus kaluar ti heula memeh dititah ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah nanaon teh si budak. Atuh aing heula nitah Yunus. Sia keluar, ieu kaum deuk disiksa. Ieu mah sia keluar karak minta siksa. Emangna. Tuh, nu mantak urang ge. Lamun urang jadi kiai, kemudian loba fitnah, ulah ninggalkeun heula. Pentah heula ka Gusti Allah, Gusti abdi ninggalkeun ulah. Cak Gusti Allah sebodoh sia. Pancen kitu amat. Terus sia mah nabi lain naon lain. Kiai ge sapia kira kiai proposal sia mah. Nya. Macem-macem bae segala lapor segala naon kai. Ulah gitu Gusti tetep pangeran abdi. Nah, lapor heula urang dengan cara istikharah. Urang deuk nanaon ge aya carana. Ya Allah ya Rabb, abdi cicing di lembur ieu geus 10 tahun. Kemudian abdi ngajakan eueuh nu daekeun. Bahkan nu geus daekeun ge kuari jadi mundur. Babajikan abdi ge kuari kabur. Ya geus anak ge ieu anak hampir-hampir Gusti. Atuh menta abdi petunjuk. Aya petunjuk ketubungan sia ieu. Pan bungan sia ngajakna sia mah yang berkat. Teu kena aing. Tuh kos kitu bae sia cicing di mamana ge. Coba tuh ikhlaskeun. Sia mah cicing di mamana ge moal datang ka teu kitu deui. Jangan riungna ge asal teh diberkatan we ngomongkeun. Sibarain dakwah sia mah bangkawarah. Pan sia jieu ka ditu kabeh atuh. Teu ieu mah. Ieu mah keur carita. Maka Allah liyu'adzibahum di dieu teh aya rahasiahan lantaran aya lam tunibas sabadakana di dieu teh lamun cak santri mangaranna lam juhud lantaran lam anu tunibas sabadakana falil juhudi bana eta teh ngaranna lam juhud aya rahasiahan lantaran di dieu kapiheulaan ku napi di mana-mana aya lam tunibas sabadakana anu dinapikeun eta ngaranna lam juhud eta teh naukidan kana pianana moal nyiksa Allah ka hiji kaum nu nabina masih kene aya kene di dinya sama sakali. Ta eta teh Quran mah tah hese kos kituna doang. Ngamantepkeunana ku sabab aya makana terus aya lam liu'adzibahum eta teh berarti pasti jasa. Geus moal jasa Allah tah make moal jasa. Moal jasa kalawan pasti jasa. Parah tah. Geus pokona mah moal we Allah kudu nyiksa kaum kafir-kafir disiksa nu nabina aya kana dinya. Ieu dalilna moal jasa Allah kudu nyiksa kaum Quraisy wa anta fihim anjeun Muhammad masih kana di dinya. Masa atung ke kasiksa maneh moal bisa. Kecuali kudu sabara keluar heula nabina berikut mukminin diamankeun ku Gusti Allah.
wa ma kana Allahu mu'adzibahum jeung moal aya Gusti Allah nyiksa ka para kufar wa hum yastaghfirun bari eta kufar teh marentah hampura. Emang kufar mentah hampura? Kufar barang ngadenge. Abu Jahal, Nador bin Harith ngomong nang tangan siksa ka Gusti Allah. Kufar sieun. Wah, asana disiksa ya urang. Daratanglah nyana ka Baitullah. Di Baitullah nyana tawaf. Bari nyana gufronak. Mentah hampura Gusti, mentah hampura. Leluhur kami, kepala kami, pemimpin kami ngomong gitu. Ulah sampai disiksa. Tak kulantaran ningali kufar walaupun henteu Islam, walaupun teu iman, tetapi nyana tetap minta hampura ka Gusti Allah, dihargai ku Gusti Allah. Allah sangat menghargai ka kufar walaupun nyana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, tetapi nyana aya sebuah pengakuan gufronak. Hampura Gusti ulah datang ka disiksa, ku Allah dihargai. Moal datang ka disiksa. Wakila cek sakaul malain kitu. Hum al-mu'minun al-mustad'afuna fihim. Eta teh anu minta pangampura teh lain kufar, tapi mu'minun anu minta pangampura ka Gusti Allah, anu lemah nu teu bisa kaluar. Cak para mukminun teh Gusti Allah, kami iman ka Gusti, iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'anul Karim. Cuman kami kapan dek keluar teh daya teu upaya. Kami mah lemah, kami mah miskin, kami mah dhaif. Dengan kelemahan jeung kedaifan kami, ya Allah, iman kami ka Gusti, iman kami ka Muhammad, ulah sampaikeun ka diturunan siksa. Allah menghargai. Masya Allah. Madak law tazayyalu. Lamun teh amah mararisah teh campur baur para mukminun jeung para kufar-kufar. La'adzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Niscaya jelema-jelema kafir teh ku kabeh disiksa kalawan siksa anu pahara. Diurangi ku ari teh mabok terus-terusan kafir. Zina terus-terusan. Jadi kafir mah encek bege encek, daripada kawin lagi kok mendingan jajan aja sih. Si Incina ngomong gitu, si Inci. Jajan sono masih banyak. Jangan kayak orang Selam. Orang Selam mah kawin lagi. Dia mah lain Islam Selam. Orang kampung Melayu mah ngomongnya Selam dah. Tuh, jangan kayak orang Selam katanya tuh kawin. Udah kok kalau mau jajan aja sih. Nih, kalau gak punya uang dibere deh ku si Incina. Dah nungtak dosok jajan teh si engko. Nu mabok si engko, anu judi si engko, anu zina si engko. Lamun teh mah teu babarengan. Jeung mukminin niscaya disiksa ku Gusti Allah. Law tasayyalu la'azabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Lamun mararisah mah mukminun, kafirin, siksaeun Allah kafir. Tah kulantaran di tengah-tengah kerumunan orang mukmin nyana ngalarang azan, padahal mah azan teh ya eta teh ya kitu penangkal siksa. Teu nyahoun we nyana mah. Lamun kafir Kristen nyahoun bahwa azan penangkal siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantat azan sababaraha macem. Artina sababaraha macem teh ya. Kuari dimodif azan teh dielak-eluk eta teh makruh. Ya makruh nu bagus mah eta teh wa ayyatar salah lurus bae azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan serem. Aslina kok situ aslina tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asa nu disawah ge mau dicak pula naon brak.
Ibarat geus lepas tina keaslianana ieu. Lepas tina keaslianana kos kieu, jadi digerokeun ge cara ricing bae. Digerokeun cara ricing bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aing ngantek nu asli sia mah kumaha sih? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal naik sepeda geureun. Aing ngadenge surah jin tah naon teh ieu. Aslina kos kitu bae. Eta nu hebat mangan nu aya sahabat nu bagus sorakna. Pernah aya sahabat adzan. Dipayungan Kangjeng Nabi ki Bilal eueuh, pas ashar adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kangjeng Nabi stop. Kade Kangjeng. Idlis. Yuk. Teu meunang tanya na adzan. Bilal, ayo Bilal. Bilal saya meureun uzur. Selalu suara kencang. Ayo kalian tinggi Bilal. Kade maju. Coba. Maju ta eta. Ieu pancak Kangjeng Nabi teh adzan teh mah bejaan jelema. Taju kuari salatna aya adzanna di mushola. Lawan. Tatangga ge teh kadengna eta sistem gereta naon cenah. Jadi nu kencang suarana jeung nu bagus, jeung nu lurus bae. Nah ieu kuari maka sika adzan teh eta makruh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sika eta teh makruh. Urang makan eta jadi pakai eta. Ya alam sholat. Apa bagus? Hayya 'ala sholat. Bagus mah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bilal dari kita ya sahabat anu bagus suarana ngan di kitu di arele-arelein kita bahkan aya in kita takiat disebutna teh. Bagus suarana harita. Hayya 'alas shalah. Ada gair muslim itu bagus. Taksiat malah mah haji bangun di sedih-sedih teh kos kitu kos muammar nu azan eta makruh. Aya aktar wa aya tarassal lampang ba. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Masyaallah. Ieu urang geus leupat. Lantaran lebah kori. Aju di musabakokeun azan. Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nasional. Datang ke internasional. Nah, rada deuleu teh kuari di Mekah teu pati loba. Allahu akbar. Allahu akbar. Tepati loba. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Ulah kalau baru nakrni. Hayya 'alas shalah.
salat hai as-salatu khairum minal naum sama menang titi dilalas gila dalil bahwa azan teh aya dina nasna ngan diawali nama mimpi begitu subuh-subuh Sayyidina Umar datang ke Kanjeng Nabi aya naon Umar rek laporannya geus kajawab ku Kanjeng Nabi mimpi mana akur jeung mimpi Abdullah bin Can ngomong Sayyidina Umar can ngomong ngan maneh lambat lapor Umar tadi nate akhirnya mau ngaganggu ada masalah mimpi anjeun hak sarua jeung mimpi Abdullah bin Zaid isuk Sayyidina Abu Bakar datang di laporannya Abu Bakar saya bisa kewal Gusti Rasul geus hafal sampun kula mendekat jakeun bawa lagi mimpi sarua teh jadi diputus ku Kanjeng Nabi bahwa kuaribat salat eta lain as-salatu jami'ah tapi make azan geus kuari ulah sok make as-salatu jami'ah eta mah geus tinggalan sama baheula di Mekah as-salatu jami'ah eta keur di Mekah kuari mah geus di Madinah geus ditetepkeun ku Kanjeng Nabi azan suarana anu bagus nu azan teh lantaran ngagerokeun jelema ulah nu heumpeuh ulah nu leutik suarana teu kadenge ku tatangga-tatangga acan tur gerokeun tah reungit gerokeun jelema pan ieu mah tuh oge anu panjang bae ulah make ulah reungit mah tuh satekos kitu masyaallah itulah azan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika sahabat-sahabat adzan. Sahabat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya nu ngomong kieu nya orang-orang Yahudi nu ngomong, "Kamu, lakum. Salu, la salu." Orang Yahudi mah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sahabat hararudang kabeh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kala hararudang menuju masjid kabeh. Yahudi neurekeun bae Yahudi siapa sahabat ku adzan bae masjid kana nya ngomong kamu lamun haruda tapi ulah huda jadi ngabandingan itu ngabandingan ki Bilal dah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung sahabat berangkat ke masjid Yahudi ge sarua kamu huda la huda Sallu. Kali itu sahabat eta Yahudi teh ngejek perhatikan azan, ngejek perhatikan salat. Mantap, turunlah ayat. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Bahkan ketika kaul kafir-kafir jeung munafik teh di mana ngadengekeun azan nyana qalu ala nabi asuka kanjeng nabi wa qalu nyana nyarita ke kanjeng nabi Muhammad ya Muhammadul laqad ibtada'ta syai'an lam yusma bimithlihi bima madha min qablika minal ummah Muhammad heran kasih aya sia sok jijienan bae segala azan segala naon eta azan teh teu pernah kadenge ti baheula mah umat-umat nu baheula kunaon make azan segala padahal maneh ngaku nabi mun maneh ngaku nabi berarti maneh sulaya jeung nabi-nabi nu heula ja nabi-nabi nu heula Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim terus karituna aing ge nyaho eta teh versi make azan atuh sia mun ngaku nabi mah katuturkeun tuh nabi nu baheula teh make azan sok nyieun bae puyeng aing mah ya eta Yahudi bapak sekarang itu masyaallah iya tuna naon atuh pan nabi-nabi nu barada teh harar hebat nya teh make azan lain sia make azan eta paminayana sia di mana
eta teh diceritan kos itu biasa sial kos ontak bae sama kos itu ngejek teh kos itu ngejek tah ngejek nah ieu teh keur nyaritakeun ngejek karena azan tang jore-jorena suara tapi suara sok didengungkeun ari rek salat jore teh teh maka dengeuna teh masalah wah jeung suara sapi terus jeung suara onta aja separa itu mah sapi nu perkara itu mah teu salat make azan teu salat make azan jore poe maka dengeuna udah sok make kos gitu jangan nabi nu baheula jangan teh sia mengaku nabi tuturkeun nabi nu baheula jakilok azan nabi nu baheula mah diomong gitu tak kan nabi ku Yahudi dinasihatan Sementara fa'anzalallahu Allah nurunkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa dainu pang bagusna ucapan mah kecuali ucapan nu ngajak ka Allah subhanahu wa ta'ala turun deui ayat wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwa wa la'iba eta jelema-jelema nu ngejek kana azan jelema nu ngageugeuykeun jeung ngejek kana salat ulah jadi kafir. Ya, dia adalah sejarah azan jadi hasil mimpi. Kita mimpi hari asli tadi di Bukhari panjang malah mah jadi bagian tak ini luar biasa. Sekarang nanti kita pacekcok azan teh dimusyawarahkeun ku Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Dan para sahabat teruskeun bae anu di Mekah salat sujudnya. Sahabat lain lah ulah palingan make kelenek bae asal salat urang sahabat saja ulah make itu palingan make tongkrong hari salat jam masa malahan kita mengajarkan sholat itu kudu berubah ulahlah saya coba sholat jamnya apa berdasarkan kedua ayat kelenteng sama seperti pakai kunasnya sama kondisi mah ayat gereja maksudnya orang akur dengan itu betul bro kalau pakai kuyang mata pula mereka tujuan lah mimpi Abdullah bin Zaid Sidina Umar bin Khattab Sidina Abu Bakar Siddiq ialah azan maka dijadikanlah kuari memek salat azan kudu geus atuh kana waktu kakarakan ulah setengah 12 azan ulah kudu geus waktu salat karak azan jadi di mana geus asup waktu maka mulailah azan geus azan teh ternyata ayat nasna nanti wa fi hadil ayat dalilun ala subutil azan binasil kitab la bil manami wahda jadi berarti ayat nuduhkeun ya jadi dalil kana tetepna azan make Al-Qur'anul Karim nas ngaranna lain ku ngimpi sahabat kumpul bareng dina Al-Qur'an ge ayat ieu dalil azan. Lamun dibongkar ku ahli usul fikih mah ieu mah lain bahasa nita ieu mah bahasa carita geus carita mah teu bisa jadi syarah la dalila fil ayat ala masruyatil azan teu jadi dalil dina ayat kana nitah azan disyarakeun azan ya nahu qala wa idzan nadaitum lantaran Gusti Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wa idzan nadaitum wa lam yaqul teu kieu ya Al-Qur'an teh nadu wala sabilil amri maka sabilil amri nadu grokeun kumarana kabeh eta karos parentah amr al-amr idza utliqa ya sarifil wujub ilama dalil ieu mah henteu make amr bahasana di dieu make syartiyah wa inna ma hadhihi jumlatun syartiyah dalat ala sabqil masyru'iyah la ala insya'iha bisyarti islamun diasupkeun ka dalil usul fikih ieu adalah ngan sakadar carita azan lain nitah azan geus nitah azan mah tetep instruksi Kangjeng Nabi hasil daripada mimpi sahabat anu tilu tadi dengan ieu mah nyaritakeun bahwa azan teh aya disyaratkeun lain nitah azan. Bisa balik tahu.
Sabel tak nu teu ngaji mah oh jaman mantep. Minta kiai ngatungkul we. Oh iya. Betul. Tanya kudu dipikir. Ya kurang betul. Kok kono betul lah pokona lah. Jadi beda ngepot hukum teh. Lantaran di dia mah make jumlah syartiyah nuduhkeun kana sabqil masuhiyah berarti Inggris disarankeun anda melalui mimpi la ala insya disarti. Bisa ngaayakeun azan munada ku syarat ieu bahasa dijadikeun bahasa nita adat ieu mah ngasakadak nyaritakeun azan. Ngan nyaritakeun azan berarti aya azan teh intina azan hasil daripada mimpi diperkuatlah ku ayat ieu wa idza nadaitum ila shalah taqabbu. Tinggal praktek azan hiji kudu geus di jero waktu. Nomor kadua kudu ditarsil wae. Ulah ditate oge suarana nu kenceng jeung nu bagus. Hukumna mun mazhab Maliki jeung mazhab Hanafi azan teh jadi wajib mun teu azan salat kudu diadah deui. Sanajan sorangan encan azan teu jadi diadah deui. Ini kudu bae mazhab Hanafi jeung mazhab Maliki mah. Urang salat berazan, sanajan sorangan. Allahu akbar Allah. Lain komat bae lain. Azan mah azan. Allahu akbar kanyawan berarti mun subuh sugi-suga. Keluarga kanyawan apa sih budak kodo tah. Azan tah kadenge lain gitu. Ngan nu bagus sama nu komat da nu azan. Namun anu komat lain nu azan makruh. Jadi mana nu azan etalah nu komat. Kayak sahabat azan begitu nu komat nu sajen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadin sanu azan. Pulang deui. Kecuali kaya udur, lamun eueuh udur mah mana nu azan etalah nu komat. Jadi diborong. Nyala nu azan, nyala nu komat. Ulah beda-beda. Zaid azan, Umar komat, ulah kitu. Nya nu azan eta nu komat. Di mazhab Syafi'i mah azan jangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu azan teu sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu ada salatna teu azan ge maka di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan qomat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan auk-aukan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai jeung salat aya lobaan naon aya satu atau duaan aya nu sajeuna sorangan. Kadeuleuk ku mata sia sorangan ge. Itu kan jin ngamakmum ka sia. Oh jin mantap ke sia ada salat di penting sorangan teh awas. Awas besi kedang urang salat kita sorangan bae di masjid. Wasasa haye di urang qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Salat urang sorangan ye. Aya pan di tukang jin. Namunnya ada dehem. Dikurang saya dan dehemnya. Salat sholli fadl an ya ta'ala. Lillahi ta'ala. Nu bagus we jadi manusia kena imaman. Tekadkeun bahwa di tukang teh berjamaah. Imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kedua. Bukan katilu orang beberes. Cak gitu kok kieu salat teh. Ditarik itu gini. Diseret di keluarga. Loba eta nu konflik karena sing ade. Diseret itu. Ada sing ade soal sorangan teh. Antara jin deuleukeun lah. Jin deuleukeun. Wah, teu beres salat. Bisa muparokoh jadi tukang. Atau beres ini menang saya. Kita sunnah baik komat. Gila azan. Geus urang kuari nyaho.
kasakalana azan hiji ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat ternyata ye hasil mimpi adalah azan pasti terapkeun di subuh ye ditambahan ku si Bilal make as-salatu khairum minan naum datanglah kuari ka urang alhamdulillah kegunaan azan hiji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia nu katuhu azanan ku bapa namun aya bapa namun bisa munawa ku sahabat nu kenca komatan maksudna supaya nu panggilan akademi kunyana undangan salat azan ngaranna abeng begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan segera maka bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun maka mana tungguan kita lain ya langsung azanan Allahu akbar Allahu akbar beres kenca Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah beres sampai selesai kedua katilu nalika maot diasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona tu beda nya geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna wajah parku teh wajah bedana ari kakara kaluar ti rahim make qomat lu asup ka jero kubur mah ulah make qomat sakitu tuh mantak urang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make qomat aya sok ustad make qomat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna dabkeun diizinin jebet toel mamang ngajina di mana coba tanyakeun ka kiai itu eta si aing ngasupkeun naik ulah aju ditegor abang-abang urang geus bisa teh jangan pakai qomat tuh waduh jangan lagi marah mempertahankeun marah banana itu nang ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah antepkeun ongkos kula pernah nguburkeun di daerah Kopaan Jasa Darang kitu aya kiai cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ye main turun di dieu bede hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat belah kidul teh pagar kawat di dieu bede hareup cek kula teh ye aya kiai nu datang ulah tetep di ditu bede pagar di ditu belah ditu ulah mundur bae sabodo nyana dat bae tetep ditu digulusurkeun cara kangjeng Nabi cenah kieu lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu ulah ngaticing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubageun ge kieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut akan ku sia ya sia kiai kolot teh kok kitu tah puguna mah mempertahankeun udeng-udeng ka jeung kumaha ge kula deuri we ayo sia eta teu kacabut gunana teu kacabut kawat eta tetep cenah kudu di dieu bae bombas aya tah di dinya setengah jawara kiai hati-hati amat atuh dihareup bae lah kudu ngabongkar pagar sadalan ge kudu magerkeun deui kiai daek magerkeun deui cicing bae nyana geus dihareup bae tah hadena gaya ustad menang aing aing seuri bae dinyahakan ku sia lah untungna mah urang pahakan-hakan we lain kubur di dinya teh aya pagar kasmun kitu mah ulah kitu mandat nanya kiai kunaon mun teu mandat di dieu itu aya pagar kawat banyak kudu dia oh heueuh atuh mantak naon bos kitu ieu mah kulantaran nyana hayang hebat lantaran kolot nyana asap pakai pagar kasih jaja oh betul sia malah na sia nu nyaput sia nu nguburkeun sia nu azan aing mah atuh tenang merdeka aing mah saya hayang kalem teh kos kitu nyana geus pakat bantuan atuh aing geus cenah ieu nu bantuan deui tolol teh masyarakat kampak jangan kampak ngan teh jelema nu mantak jawara teh ya bagus tak begitu datang ka dinya samping lagi geus ka dieu gun kacang kengkeun kiai hese amat atuh di dieu bae ai ge sunah-sunah ge pa dieu waduh engke kudu diterapkeun deui kiai daek mager cicing we nyana jadi di jaga kali ya kos gitu bae tapi utama doa
Iya kalau menaya ngemburkeun azan, antepkeun berarti nyana teu ngaji jampul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah teu azan. Begitu diasup ka dieu ujungna ka jero kubur mulai azan. Mulai azan pas ketika tampak sub ke jero kubur mulai azan Allahu Akbar terus bari digolotorkeun ka handap terus tekan ka jero selesai ulah geus dihandap cenah naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur kakara azan ya Allahu Akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana geus pisah di alam dunia ieu ieu lah ngaranna kiamat mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa yaumil akhir teh adalah kubur nanti ka jero kubur yaumil akhirnya poe akhirnya teh geus manganian sakudu moal kajian teh. Tuh yaumil akhir ge. Malaya geus mata. Kitu asup barinya ada sagelan makanya kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir ada. Tenang. Tuh itu ulah ajur ieu asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara paturan ku ada mencari. Asup ka jero kubur ada kan mulai ngobrol mana baru namun diasup ke karena kita ya jerok karena ada maksudnya ketika asup kurang jadi ada Allah mana deui geus pemberangkatan urang azan heula sunah urang kaya urang sunah azan dari Bandung urang sunah azan heula di lawang Allahu Akbar urang mah ka Mekah doang kan azan teh padahal azan musafir samarhala ulah azan ngana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula aya orai ngaringko atau orai lelumpangan di bilik atau aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu Akbar sampai selesai eta guru qomat jeung mal salat pan orai mah terus azan we engke nya cicing we atau kahandap ngagepluk gagal ngagepluk nah ieu arep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat pula sekeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silakan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilih tutupan atau antepkeun tutupan apa plak menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin malah mun orai asli garingku percaya berarti sia lain orai jin ye orai bener sia nah saya urang bener orai asli lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh kajeun ku kumaha atawa ngolosotnya na luka panggih kukula mah ngolosot oraina segede kieu segede leungeun aya liang leutik nu urut kancing teh urut kancing baheula tah kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah oraina segede kieu nu bageuna asli kan mah kan keren kan oraina segede kieu tapi asli kan dia kanjeng Nabi izan kemudian sholat di mana-mana di azanan sholat antara seton setan kabur asal dengan suara azan setan kabur laku dirotuk tadi terkirim-kirim gitu setan itu baik itu turun
Surat kita hidup gede mana dulu. Jadi di mana nggak ada suara azan, kita harus kabur baik sopan nama. Datang ke mana? Kepala yang azan, sehingga jalan dengan ada suara azan. Umat ini suara azan, mana kabur itu. Aduh, buat itu maka kita mereka. Ini ayat apa kabur jangan kepada. Di mana terjadi mana? Apa kabur jangan ke pondok. Di pondok ada yang azan. Kan les di sana nah, yakin di pondok. Nah, ayo kada ada sini di masing-masing itu ini. Remix kena, ya Pak, ya azan ayo. Terus datang tanya tengah dengan suara azan ke mana? Lupa sekarang kita bisa dia di sholat atau seton. Di mana-mana di adangan sholat nah tetap kabur lahu duratun itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan sehingga tengah ada yang kena azan sekarang nyana di sekadangnya azannya nah waduh ayo disiksa istirahat nyana dengan polisong aduh kemana Etan, mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lupa eta setan. Berarti setan eta. Berarti kerjuruk setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar lupa setan. Kemana ini? Aya. Datang ka masjid didinya keur nonton TV bae. Asup jana ka jero ka desak. Pura ada aing nyeri bola antara aing ye ngadenge suara azan kan tadi kajar hati jelema nonton TV ya jadi bae aing nyeri dia kepanasan aing bila ngadenge suara azan jadi siapa guys lah salat siang jadi jeung aing gitu nonton TV gedekeun TV na apa gedekeun TV naon eta oh jogetnya oh mantep terus anjing TV taruh jadi berarti lamun di lembur azan didengungkeun kemudian setan lompat terbirit-birit yakni embungin sholatnya nama ke tetangga nu teu daekeun ngadenge suara azan teu daek tetangga masjid eta adalah si anu ngomong setan deui aing mah ngajalanan doang itu berarti lo baca ada sama setan lo setan kawin berarti tuh gitu iyalah azan dalil bahwa azan teh aya nah ieu ulah ngajadikeun pamingkin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun zalika tah eta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bi annahum sebab eta jelema nu kos kitu kaum layakilun kaum anu teu berakal anu sampurna yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayanya ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan di Gusti Allah kita menghadap ke Gusti Allah nah maka jeung teu daek menghadap langit bumi kasudesina ieu teh meunang nyiptakeun Allah kuari Allah ngundang kita salat kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teu daekeun salat ngadenge suara azan teu daek nyamperkeun azan eta berarti jelema kurang akal mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah kuari Allah ngagerokeun aing atuh mantap naon aing ngadatangan panggilan Allah ke jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah Allah kuari manggil atuh kuari urang datang ka panggilan eta berarti sampurna lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah kuari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah berarti otakna kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah aya urang boga bos kemudian bos panggil urang nangis ke bae cak bosnya tolol itu si budak dipanggil ku aing geus dibere ganjaran ieu teu daek datang ku bos bae di goblok-goblok atuh ka ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah oke diasupkeun ka neraka sakitu dong sakitu dong lantaran bangkawara mentak di akhirat begitu dek di nerakakeun ku nabi di nerakakeun cek Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing bae lah teu ngajeding. Teu ngajeding teh bahasa mana eta teu ngajeding?
Ya digerokeun ku aing teu ngajeding teu ngadenge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel keukeuh ngabengkelna keur di pabrik lah keur di sawah keukeuh di sawahna, keur di warung keukeuh di warungna. Keur dahar keukeuh dahar. Pan sia digerokeun ku aing kita ka aing kulon teh. Kan mantek aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teh daek ka hareup ka aing, maka ku aing geus bisa heula make teuneu. Baru iya kalau ka ditu. Jadi salah urang digerokeun teh daek muntak aing kurang kumaha ka sia, aing mere rizki ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan teh ku si Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan. Aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rizki, disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akalan sampurna mah kitu teh. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia, dieuweuh diayakeun sia ku aing, sanggeus saya dirizkian sia ku aing, berarti ku aing sia diurus, dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia na ku aing dibere rezeki, haju sia bisa neangan rezeki sorangan, tak sia padahal mah menang sia aing, disehatkeun sia, dikawinkeun sia ku aing, dibere bisa meuli motor, dibere bisa meuli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun dina salat sia ngabalieur bae, aing greget teh ka ieu teh, ka sia teh digerokeun ku aing teu daek aing karunya ka sia, ku aing di neraka keuna. Entek urang ke nuhun atuh Gusti di neraka keuna. Nek kumaha itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna ngadenge suara azan cemat. Tapi lamun kurang sampurna akalna, bahkan akalna teh hampir eueuh. Ieu mah kafir nu hampir eueuh mah. Nu teu sampurna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, ketika ngadenge suara azan urang teu melu. Tapi eta di Mekah mah heran jawara lumpat. Lumpat geus ditinggalin salat. Lebatna teh komo santri mah. Asal ngadenge azan teh geus bunga, jadi di Mekah mah boga sameter bagi tempat yang salat geus luar biasa bunga. Di pikiran anak di imah ge aing deket tol wae cenah ieu. Tarang datang we ka imah. Masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teu ke masjid teh haji eta. Urang Cikupa eta. Ya Allah ya ku hese-hese aya naonan awak urang ge. Aya naonan awak urang? Ja waliullah mah getol jasa, ja ulama sholihin mah getol. Itu urang teh neuleuh ka para wali Allah, neuleuh ka sholihinnya mah getol amat salatna. Bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudunya namanya kelantas bae. Berarti seakan-akan nya nungguan waktu salat atawa nya diuk bae di kursi. Eta teh diuk teh aya maknaan, teu ngedeng teu sare tapi diuk bae neuleuh nya jam jasa 10 menit deui ka zuhur. Diuk bae nya bari ngaroko malam. Eta maknana gede jasa diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat. Masyaallah. Eta mun paeh bisa salat. Mun paeh teh geus kator ya, urang mah teu buka perasaan kumaha, urang geuleuh jam 12 kurang 10, sare kagok cek urang teh ieu dahar janggeut, yuk bae urang bari ngaroko we lengket. Maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat teh kajawan ban urang. Eta teh kajawan. Aya deui nu kieu di Cikupa malah jujur ya, di 10. Oh, jam 12 tuh asup tere-tere nya. Sia rek bisa hadir, eta lah. Pemajikanna ke mun azan udah dibudahin nya. Paroyang aya ka ieu. Ih, ban kitu amat ka ieu, paroyang saudang mah bae lah. Itu padahal eta mah tolol teh mah. Hebat anu tadi teh. Tadi radio di kursi teh. Kalau minum kopi lah kopi majikan. Supaya kisi ngopi. Inggonan nang kagagoan waktu salat teh 10 menit deui sedeng beureun aya 3:20. Wah, tinggalin. Eta bari dieu bagi eta ngadagoan lagu salat eta mahal eta mah. Hebat jasa ta waktu pake ngadagoan salat. Ya Allah ya Rabbi. Eta penting teh bae jam 4 salat dieu haji ka masjid yang nungguan salat teh lah dieu lagi. Mana mah mahal. Eta kreup bae udang jam 7. Nah gitulah ieu masalah azan
Jadi urangnya kuari horenganan diminditian azan di Madinah hasil daripada ngimpi tilu sahabat kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sana dakwah di samping azan make tongtong make bedung. Ieu wali sanga ieu bagaimana wali sanga ieu. Wali sanga ieu mah ieu nya azan nya tongtrong nya bedung. Ini ke tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, teh dibedugan ku wali sanga teh. Lantaran aya anu gitu ngamun nazaro. Hei, eta teh pagawean Yahudi baheula. Ya. Wali sanga mah dijawab, mun tongtrong doang pagawean Yahudi pan ieu mah make bedung. Itu bisa kan mun tongtrong doang eta haram, ieu make bedung. Jadi teu naon, jangan bedugna ge nu sabelah. Ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan, lantaran nu di dieu ayaan di dieu ayaan mah lain bedug, kendang ngaran. Sama Cecep Supriyadi sama atuh itu. Nah, teu meunang nu haram, bedug beus sabelah doang tah, make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong, bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus eta ngaduari. Bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, ayo betul. Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah ti Kangjeng Nabi na jeung nyana teh. Cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi na ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul. Urang bener kaya ti Kangjeng Nabi na tapi ieu ti wali-wali sanga. Geus, yang tempat ke bedug tempat ke tongtrong, aing mah geus make bedug make tongtrong, bahkan ku aing geus ditambahan bedugna lantaran siakna ulahkeun ke bedug, bedugna ku aing 12. Tapi Banten mah 12 bedugna. Iku gregetna ka Muhammadiyah. Lu gregetna ka Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Wai, bidah eta." Ka dieu sih takor ku bedug leutik ya. Hah, can nu gede ye. Leutik we heula. Entak lompat cenah. Leungit hiji aya 11 teh si aing we. Jadi menang para wali teh bedug teh. Tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge. Ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak para wali teh ye teu kadengean ye. Yen tongkrong dibedugan. Ah, memena tong tuh kadenge kan keur ditawakeun. Bareng keur maju teh tah salah tongkrong. Istirahat lah urang di galon kadenge tongkrong, alhamdulillah. Beres tongkrong maju deui teu salah. Tolong. Nah, itulah jadi kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge, suara tongkrong jeung bedug langsung pacul di Barawa, nu di pasar segala rupa, baralik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu Akbar, Allahu Akbar kadenge. Tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar awalna tongkrong heula mentek sebutan geus tongkrong kencan teh lain geus azan bade urang lain kabeh geus tongkrong kencan tah jadi jangan ditanyakan tongkrong jadi sanajan ditipu ge ku urang tah jelema eta mah tongkrong tah tongkrong tah teh ada ya mana penting tongkrong we eta teh lain lalagaan para wali datang ka mengakar ka anak incu urang dakwah para wali maka tongkrong jeung maka bedug geus kadenge ku sia tongkrong geus kadenge ku sia bedug lain azan ngomong lagi tongkrong jeung bedug. Nah kabelah dieuna teh dipermasalakeun ku Muhammadiyah ya tetep NU mah make tongkrong jeung bedug Muhammadiyah nanti geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi perlawanan ja maksudna mah ngajak kene alhamdulillah teu masalah gitu permasalakeun deui kuari Gil nggak masalah. Apa itu tongkrong? Itu Amerika gergeteun janda. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjid dah? Eta mantap kuari Amerika gergeteun jasa ka tongkrong. Ah, di masjid nyarieun tongkrong gede. Asal Amerika gergeteun dieun urang. Kuari teh Amerika teh gergeteun jasa ka tongkrong.
Lantaran lain ka tongkrong lah, makna tongkrong lah tanyana. Aing banget eta cek Amerika asal tongkrong jelema hararudang. Asal tongkrong jelema hararudang. Salat maksudna, berarti tongkrong lah ya. Jadi ngahajar tongkrong lah. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil. Nggak boleh itu. Nggak ada dari nabinya. Tetep baik, urang tetep baik. Make tongkrong, make. Kos ieu ai Jumat teh make non ngaran-ngaranna tongkat teh. Berarti dituna. Lain padahal aya ti Kangjeng Nabi ngan dikaburkeun ku Muhammadiyah. Kabuai ge make bae tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, ti Kangjeng Nabi na, jang naon eta? Jang nyolok mata sia goblok. Saya aing mah. Kabur dia, bukan memang geus mau dilayana ke dalil gua iman. Nah, deuleu ku sia geus beneran kan? Ka ieu, yang mata sia. Eta keur carita somprana tapi maknana luar biasa. Nya. Nah ieu Ki Bilal harita ditana kaluhur. Maksudna naon? Elak supaya kadenge. Numandak minantu Syekh Nawawi dinajun iyalah nyeun make sompok cara sampai kaleng dibentukeun ku sampai kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu Akbar Allahu Akbar kita ku Syekh Nawawi eta ku kitu teh tacan aya sampai tadi zaman Syekh Nawawi. Eta geus kitu tah maksudna supaya kadang atuh kuari naon esena sampai kerja aya. Tah eta teh mantep anu ngaharamkeun ka sampai kerja teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun segala peda eueuh ti Kangjeng Nabi na. Lamun dalil eueuh ti Kangjeng Nabi na lain sampai kerja aja mobil geus eueuh. Ye, eta amat ieu pakalikeun hukum atuh enggak dalilan teh. Batak ditangtangan, lu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari padahal di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina aja. Mau hidup namanya. Mau Gus Dur mah ketika aya pasulna sailianu kemudian diusul tuh ngasan speaker nyana seri we udah enggak usah. Udah sono aja katanya ke Cianjur aja. Aku kalau ngaharamin ke speaker diamnya di Cianjur sono. Ya eta Gus Dur udah ngomong, udah diam di Cianjur jangan kemana mana kamu di sana. Eta bahasa Gus Dur, kumbung-kumbungna bahasa eta mah ternyata teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna tuh hirup teh ngan saukur sakuak doang katurban ku batok kitu atuh deuleu batur mah saya sejarahna di urang Syekh Nawawi nita berarti supaya kadenge kan suarana kadenge teh Allahu Akbar Allahu Akbar kuari mah tulis teu kudu make pos itu make sampai ke rumah. Kita kian juga ya Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah kadang la ilaha illallah la ilaha kadang batuk-batuk gitu kadang gitu kudu hese jangan salah baca iya tuh Masya Allah Namantak kabalinger jelema ieu ngaharankeun sapeker kabalinger. Adapun kaditu kagunakeunana terutama tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana atuh. Geus berarti alat mah kumaha nu ngagunakeunana. Digunakeun kana haram jadi haram, digunakeun kana sunah jadi sunah, digunakeun kana makruh jadi makruh, digunakeun kana wajib jadi wajib. Ieu alat di kitu. Wari aya berjamaah sa masjid suara imam tekadenge ka tukang masjidnya gede kira-kira setengah hektar atau 1 hektar pada tetap kudu bareng Allahu Akbar ruku sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar urang teu di make sapeker teu ngadukung bisa-bisa imam mah geus sujud kudu di tukang macan ruku-rukuan dari sama engke imam nak geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae. Ayo coba kenapa maka sapeker jadi wajib maka sapeker jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah kok hese nya hese teh satu waktu urang lobaan salat Jumat kemudian sapekerna pareum pas salat Jumat bener bae imam mah nu dihareukeun geus sararujud anu di tukang maka karak ruku kesulitan. Nanti aku dah tampil seorang, tak orang sholat lobaan dia. Karena di Mekah,
kemudian gitu parem yeuna ye naonna karangaranna speakerna kudu aya nu jadi mubalig urang jang ngeragamkeun Allahu akbar imam teruku sami Allahu liman hamidah lamun urang bisa bari salat ulah niat ngabejaan niat zikir silakeun tapi lamun urang niat ngabejaan batal kudu kumaha kudu nuhun teh salat kudu teh salat pada nuhun teh salat teh acak-acakan tuh nyana di sisi lagi teh salat sekarang di sisi lagi Allahu akbar sami Allahu liman hamidah ya sadar ge teh salat ieu una ganjaran teh una ganjaran orang mereka apa gak masalah ada masalah kalau bacaan bakturnya nanti sholat Allahu Akbar imam dia tapi nyana nelekeun imam kayak nyana na sarek nyana imam kemana deh Insyaallah teman-teman di Madinah bagi cara ragu deh ayat nanti sholat mubalik deh coba kita lekeun perhatikan ulah untuk memperhatikan ayat itu sholat jangan nanti sholat jangan ngabejaan doang kaki-kaki kan iya baik di luhur teh sejen salat jangan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah jangan cula-cula iya orang dan iya manusia lah iya coba kayak mau Madinah sekali-sekali waktunya nanti sholat emang betul mending ulah sholat daripada sholat niat ngabejaan batal jangan sholat dari waktu urang imam salah subhanallah lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang menyaker sholat aya ngabejaan kudu niat zikir lamun kurang-kurang mah bapak urang jadi batal begitulah nya iyalah masalah azan jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi dipraktekkan melalui Ki Bilal ku Kangjeng Nabi dicita suarana anu bagus tur nu panjang ulah make kuruna kernik takte-takte jeung terjaat kemudian deui eta sakadar makruh di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum jelema anu henteu daek nyamperkeun azan atuh ngejet dagek teu meunang dijieunkeun pemimpin kamari Nador bin Harith cik sakaol mah eta teh adalah Abu Jahal ka Gusti Allah teh menta cik Nador bin Harith atawa Abu Jahal Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik famtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim ya Allah cek Abu Jahal lamun ieu nu dibaca ku Muhammad yani Al-Qur'an teh eta bener ti Gusti coba atuh bere tanda kabeneranana kami hujanan batu habak di langit atau coba kami turunan siksa nu pohara atas keingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim ulah asa-asa siksa kami eta kan ngahina teh mementalin lalaga Masya Allah ngahina teh lain lalaga bahasa-bahasa penghinaan teh kira-kira urang Arab mah nang tangan ka Gusti Allah seperti eta kumaha jawaban Gusti Allah dijawab ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Muhammad bejakeun ka kufar-kufar Quraisy anu nya nangis ngahina ka anjeun termasuk ngahinakeun ka kaula tapi kieu menta siksa mah menta bae cuman wa makan Allahu liyu'adzibahum teu aya Gusti Allah teh eta
jiksa kalawan pasti para kufar wa anta fihim bari anjeun teh masih kene aya di tengah-tengah kufar. Moal aya Allah nyiksa ka hiji kaum nabina aya keneh di dinya moal aya. Lantaran siksa di mana turun kapan sumarambah kabeh. Dele tsunami. Ketika Allah nyiksa di dinya aya kiai, di dinya aya santri, di dinya teh mungkin aya wali Allah, di dinya teh meureun aya jelema soleh. Tapi ketika diturunan siksa tuh kabeh, walaupun karasana beda-beda. Wali Allah mah dicabut memeh terjadi, solihin dicabut nyawana memeh terjadi. Kadeleuna secara kasat mata mah bareng bae disiksa ku tsunami. Padahal mah dicabut heula dari maut ti heula karak datang sudah. Urang teh nyawanya Allah nu maha uninga. Walaupun gitu tapi tetap baik kasiksa secara zahir. Nabi memboal aya umat lah disiksa nabina di dinya kene malah. Sedangkan anjeun di dinya eta Nador bin Haris nang tangan siksa menta dihujanan batu ti langit atawa siksa anu pohara, sedangkan anjeun di dinya kene Muhammad moal terjadi siksa. Kangjeng Nabi Lut kaumna deuk disiksa, Kangjeng Nabi Lut nah disilibkeun heula. Disilibkeun heula. Kangjeng Nabi Hud deuk disiksa kaumna ku angin, Kangjeng Nabi Hudna disilibkeun heula. Nabi-nabi anu kaumna deuk disiksa, nabina disilibkeun. Kangjeng Nabi Yunus lantaran kaumna teh henteu daek iman, Kangjeng Nabi Yunus teh encan aya izin ti Gusti Allah ninggalkeun kaumna. Nyana geus ninggalkeun ti heula. Siksa Gusti. Nyana bari ninggalkeun kaum kakarek. Ngadoa, ya Allah ya Rabb, tah kaum abdi, umat abdi. Eta teh umat Gusti, ku abdi didakwahan teu daekeun nurut, siksa habek. Nyana geus kaluar ti heula memeh dititah ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah nanaon teh si budak. Atuh aing heula nitah Yunus. Sia keluar, iya kaum dek disiksa. Iya mah sia keluar karak minta siksa. Emang nah. Tuh, nu bantak urang ge. Lamun urang jadi kiai, kemudian loba fitnah, ulah ninggalkeun heula. Pentah heula ka Gusti Allah, Gusti abdi ninggalkeun ulah. Cak Gusti Allah sebodoh sia. Pancen kitu amat. Terus sia mah nabi lain naon lain. Kiai ge sapia kira kiai proposal sia mah. Nya. Macem-macem bae segala lapor segala naon kai. Ulah gitu Gusti tetep pangeran abdi. Nah lapor heula urang dengan cara istikharah. Urang deuk naon ge aya carana. Ya Allah ya Rabb, abdi cicing di lembur ge 10 tahun. Kemudian abdi ngajakan eueuh nu daekeun. Bahkan nu geus daekeun ge kuari jadi mundur. Babajikan abdi ge kuari kabur. Ya geus anak ge ieu anak hampir-hampir Gusti. Atuh minta abdi petunjuk. Aya petunjuk atuh bongan sia ieu. Pan bongan sia ngajakna sia mah yang berkat. Teu kena aing. Tuh kos kitu bae sia cicing di mamana ge. Coba tuh ikhlaskeun. Sia mah cicing di mamana ge moal datang ka teu kitu deui. Jangan riungna ge asal teh diberkatan we ngomongkeun. Sibarain dakwah sia mah bangkawarah. Pan sejeuna ka ditu kabeh atuh. Teu ieu mah. Ieu mah keur carita. Carita. Maka Allah liyu'adzibahum. Di dieu teh aya rahasiahan lantaran aya lam tuni basa badakana. Di dieu teh lamun cak santri mangarana lam juhud. Lantaran lam anu tuni basa badakana falil juhudi bana. Eta teh ngaranna lam juhud aya rahasiahan. Lantaran di dieu kapiheulaan ku napi. Di mana-mana aya lam tuni basa badakana anu dinapikeun eta ngaranna lam juhud
eta teh naukidan kana pianana moal nyiksa Allah kahiji kaum nu nabina masih kene aya kene di dinya sama sakali. Ta eta teh Quran mah tah hese kos kituna doang. Ngamantepkeunana ku sabab aya makana terus aya lam liu'adzibahum eta teh berarti pasti jasa. Geus moal jasa Allah tah make moal jasa. Moal jasa kalawan pasti jasa. Parah tah. Geus pokona mah moal we Allah kudu nyiksa kaum kafir-kafir disiksa nu nabina aya kana dinya. Ieu dalilna moal jasa Allah kudu nyiksa kaum Quraisy wa anta fihim anjeun Muhammad masih kana aya di dinya. Masa atung ke kasiksa maneh moal bisa. Kecuali kudu sabara kaluar heula nabina berikut mukminin diamankeun ku Gusti Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum jeung moal aya Gusti Allah nyiksa ka para kufar wa hum yastaghfirun bari eta kufar teh marentah hampura. Emang kufar mentah hampura? Kufar barang ngadenge Abu Jahal Nador bin Harith ngomong nang tangan siksa ka Gusti Allah kufar sieun. Wah asana disiksa ya urang. Daratanglah nyana ka Baitullah. Di Baitullah nyana tawaf. Bari nyana gufronak. Mentah hampura Gusti, mentah hampura. Leluhur kami, kepala kami, pemimpin kami ngomong gitu. Ulah sampai disiksa. Tak kulantaran ningali kufar walaupun teu Islam, walaupun teu iman, tetapi nyana tetap minta hampura ka Gusti Allah, dihargai ku Gusti Allah. Allah sangat menghargai ka kufar walaupun nyana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, tetapi nyana aya sebuah pengakuan gufronak. Hampura Gusti ulah datang ka disiksa, ku Allah dihargai. Moal datang ka disiksa. Wakila cek sakaul malain gitu hum al mu'minun al mustadafuna fihim eta teh anu minta pangampura teh lain kufar tapi mu'minun anu minta pangampura ka Gusti Allah anu lemah nu teu bisa kaluar. Cak para mukminun teh Gusti Allah kami iman ka Gusti, iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'anul Karim. Cuman kami kapan dek keluar teh daya teu upaya. Kami mah lemah, kami mah miskin, kami mah dhaif. Dengan kelemahan jeung kedhaifan kami, ya Allah, iman kami ka Gusti, iman kami ka Muhammad, ulah sampaikeun ka diturunan siksa. Allah menghargai. Masya Allah. Madak law tazayyalu. Lamun teh amah mararisah teh campur baur. Para mukminun jeung para kufar-kufar. La'adzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Niscaya jelema-jelema kafir teh ku kabeh disiksa kalawan siksa anu pahara. Diurangi ku ari teh mabok terus-terusan kafir teh. Zina terus-terusan. Jadi kafir mah encek bege encek daripada kawin lagi kok mendingan jajan aja sih. Si Encina ngomong gitu si Enci. Jajan sono masih banyak. Jangan kayak orang Selam. Orang Selam mah kawin lagi. Nya mah lain Islam Selam. Orang kampung Melayu mah ngomong Selam enggak? Tuh, jangan kayak orang Selam katanya tuh kawin. Udah kok kalau mau jajan aja sih. Nih, kalau gak punya uang dibere deh ku si Encina. Dah nungtak dosok jajan teh si engko. Nu mabok si engko, anu judi si engko, anu zina si engko. Lamun teh mah teu babarengan. Jeung mukminin niscaya disiksa ku Gusti Allah. Law tasayyalu la'azabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Lamun mararisah mah mukminun, kafirin, siksaan Allah kafir. Tah kulantaran di tengah-tengah kerumunan orang mukmin nyana ngalarang azan padahal mah azan teh ya eta teh ya
kitu penahan penangkal siksa teu nyahoun we nya nama lamun kafir Kristen nyahoun bahwa azan penangkal siksa niscaya jelema teu arah azan sono lu gua kan ini yang yang maksiatnya gua yang neko-nekonya gua yang kabair nyahoun kabair jana ge gua yang ngakuin dosa gede lu yang nangkal udah azan sono dah udah biarin dah berisik dah kulantaran jana teu nyahoun bawa azan penangkal atuh dilarang gunyana berisik azan aju negara urang na deui geus kabeuli ka ditu ngahayukeun jana dagangan demokrasina keur dijungjungkeun ku negara urang kajeun Quran mah disepelekeun ge di negara urang teh dagangan Kristen dagangan demokrasi dibeli ku negara tapi dagangan Kanjeng Nabi Muhammad teu pernah ditolerir tinggal nyiksa bae lamun eueuh Ki Haji nu kolot hudang ti peuting ki wallahu alam wallahu alam mantak hargai aki-aki tinggal orang mau kampak lu bangun mau kencing doang apa mau tahajud lu ayo dah kalau lu cuman kencing doang nih kampak nih tinggal gitu bae geus minimal ceulina bae sumpungan set tuh nya nah iya dagangan kafir dibeli ku negara Indonesia bahkan urang geus nempok kok kiamat teu pernah ditolerir urang cenajang bangsa tapi ketika bangsa datang ka ditu tidak ditolerir atuh nyana deuk ngarajaan saha pan urang warga negara lamun ku urang ku hari deuk dibongkar masyaallah urang hirup di Indonesia kunaon kan kula mah pengusaha gede siapa teu percaya heran aing mah dengan pengusaha besar saya nih maka dengan adanya amnesti sakit saya mau ngarti jatuh sapira dagang toge banyak siapa tuh Masya Allah sabara lipet di negara urang kuari teh urusan tentang perpajakan kudu lapor deh kaditu mun teu lapor engke mah aya penyitaan engke mah lamun teu lapor sita mungkin tanah ge satu ketika lamun terus ya teu dipertahankeun lamun terus dipertahankeun henteu dihapus engke mah mun teu lapor bisa dicokot tanah urang ya mah kumaha kitu lalakonna ji aju nomor polisi ge kuari urang ngontrak di polisi lamun urang boga nomor mobil angka hiji boga nomor mobil angka 2 di samping pajak mobil nomor kudu dibayar berarti urang ngontrak di polisi titaku saha mobil-mobil urang negara nek berbau komunis seperti eta lo bakene nu kula caritakeun ngan kulantaran kula pengusaha gede tenang saya teh percaya ka aing heran aing mah eta emang aing mah lain ngan atuh lah si teh nyaho lah ya Allah ya Rabb urang kurang kumaha jadi warga negara anu bagus anu baik tapi terus baik seakan-akan urang teh dikerowotan baik haju duit tak ka mana duitna nah iyalah negara kok urang nyebut kitu pan aing warga Indonesia pan aing teh kakurung ku Bhinneka Tunggal Ika siaga sakedeung deui polisi jadi eureun sampah negara sia sampah masyarakat sia loba polisi jadi tetangga aing tuh jadi sampah moal kabal deui dia maka ieu tah sakedeung deui di samping sia polisi bakal jadi sampah masyarakat jadi sampah neraka sia bakal jehe parangsana teu make Al-Qur'anul Karim dagangan batur dihayukeun dagangan Allah dagangan Kangjeng Nabi urang teu laku di negara urang nu mayoritas Islam tapi kajeun asal urang tentrem hirup ulah aya gontok-gontokan saling menghargai jeung menghormati masalah jangan mendiskreditkan
ngerti sih mendeus itu. Guys, pokoknya mah lah urusan aing nyaho tuh. Atuh lain sombong janten mah ilmu karena ge. Nah, numentak yuk urang jungjungkeun negara urang, bangsa urang, ulah saling memojokkan jeung ulah saling sikut menyikut, tetapi saling menghargai. Tinggal sakedeung deui urang bakal calon presiden. Nah, undang-undang nagarana memehna nuku urang bakal ditempo. Mana poin-poin anu kira-kira akur jeung rakyat Indonesia setujui. Ketika tidak, atuh daratang urang ka ditu. Sabaraha poin anu ditanda-tangan ku organisasi sia makan teu nyaho. Waktu kerenyeun undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemimpin RI 1. Kukula moal dicaritakeun organisasi anu datang, organisasi datang. Ieu teh untuk menentang, jangan dilanjut. Apakah mentolerir negara? Teu pernah. Da kumaha coba? Memaksakan berarti. Eta DPR-na deui nu jara di kiai. Heran nih mah. Duh, Masya Allah. Mantak doakeun atuh aing jadi presiden ya. Atuh didoakeun kumaha? Ja ijazahna ge di dahar beurit. Mal bisa. Siap sia jadi hayang wakil moal aing mah. Hanya aing milih wakil kos kitu ajur negara. Moal aing mah. Kamu parangsahana. Sangeunana bae jadi wakil. Aduh, ya Allah. Ya namanya jadi pemimpin masjid ge duit kotak beak. Atuh kumaha jadi negara. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah orang hidup di Indonesia, tetapi orang masih kena bisa ngaji, sholat, puasa, bebas, walaupun di negara demokrasi. Iya satu keuntungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaharepna negara-negara orang, anu nyekal bangsa orang talingakeun. Sing hade milih pemimpinna anu bisa bener-bener memimpin. Perahu nuker berlayar. Wow. Sing ada awas kayak kukula di bejaan. Ya. Mana nu mere duit gede? Sia mah beuleumeun.